dunia teh zahirna halal batina sumbun qatil racun anu mematikan. Geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi, geus jauh tah urang ti Kangjeng Nabi. Urang sieun ka sapi, banteng, galak lompat. Sieun ka mau lompat. Wali urang sieun ka Allah, endahan bobogohan jeung dunia. Berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasad. Mana mah urang wiridan salat ya yang dunia. Lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lompat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia. Sia. Kaden teh endek lompat ka kaler ka kidul kaler teh lah, ulah loba omong. Cablak-cablak amat sumut dunia. Sia. Ulah omong. Be cenah seueur mah marah ini balik-balik sakali.